awewe geus geulis, baget, kurang naon deui nya. Sampurnalah pokona mah. Tapi kunaon nya hate ieu teh eueuh perasaan nanaon. Sugan aya ser saeutik mah. Teh, itu siga asawan geura. Ah, ilek ge. Enya teh ditempo ti kajauhan mah siga asarwan. Tapi moal mungkin deh. Maknya jamang geus paeh bisa hirup deui. Tah, Sarwan, pepelak ti ayeuna yang masa depan maneh. Mun sukan maneh kawin, pan boga ceng-celengan. Lah, Pak, kawin jeung saha? Neng tarana ge kawin jeung baku rentenir. Hah? Neng Tera kawin? Heeh, Pak. Pas ingat dengan neng Tera kawin teh, ingat sangat dengan beledeg di tengah poe nang toreng. Ih, Sarwan, eta mah lain beledeg ieu. Bapak ge ngadenge terapo, sisieun imah bitu. Wan, geus wae lawuh, ayo urang layuh. Tuh rantangna di ditu. Jeung maneh ka ditu ti heula, pedang ke madangan mungguan bapaknya. Heuh, Pak. Ayo bapak kemana? Ka ditu heula sakedeung. Oh, pedangna jeung naon nya? Aduh. Ya, ana ya cengek ning tempe atah. Aya nu sajan ditu nya. Ya, mun naon deui. Akan we lah. Kumpul bapak daripada kencot. Ya. Astagfirullah ya budak. Kejo dibeakeun deui. Asa kabina-bina teuing. Sarwan, kejo dibeakeun ku maneh? Oh, pada kencot aduh. Kencot sih kencot, tapi ya kejo sarantang meni beak kieu. Ah, madang nangge teu ngeunah. Teungeunah geuning beak eta kejona. Eueuh deungeunah. Maneh situ sabaran, cek bapak ge tungguan bapak. Bapak mah tes meuli ieu ya. Goreng hayam di tipungan. Neng, empurannya nu kamari, sugan teh, bapak didinya. Iya kak, udah nggak apa-apa. Tapi bapak neng ngambek teu? Enggak kak, abis kejadian kemarin bapakku kapehong. Sampai sekarang bapakku masih ngaju hete. Waduh. Kata bapakku, hitut kakak kayak parfum Paris. Wah, sengit berarti neng. Enggak kak, baunya tahan lama.
Cik, kurang kecewa kenapa gawean maneh? Kecewa kumaha bos? Maneh setiap diberi tugas kurang salah baik. Sakalina bener, maneh lu bareng lot. Duh, maaf bos, maaf. Kurang janji mau ngecewakan bos deui. Urang yakin kaharepna maneh pasti mau ngecewakan urang deui. Bos yakin? Padahal urang sorangan kita yakin loh bos. Urang mah yakin, Cik. Soalnya maneh dipecat urang. Hah? Dipecat? Heuh, Cik, mulai ti ayeuna ti detik ieu maneh enak bawa urang deui. Maaf bos, urang ulah dipecat bos. Alah, maaf-maafan. Pokoknya maneh dipecat, titik. Bos, urang ulah dipecat bos. Mun urang dipecat, kumaha nasib keluarga nu di rumah sakit bos. Keluarga maneh? Keluarga batur. Alah, eta mah yang urusan urang. Bos, Esotkeun. ulah dipecat bos. Esotkeun teu, hiling. Ih, esotkeun. 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 Bos, Sot. bos. Esotkeun. Awas, ih. Awas berat. Neng, sebenarnya orangnya kemana sih? Udah Kak, ikut aja. Oh, ayo tuh. Kamari mah asa aya cup kolot deh dia. Tuh geuning tuh. Anjir. Biji belajar codot dia. Wah, kudu langsung diala ieu mah. Bisi beak manten kalah ge. Kela. Cina mau dituar tangkalak urang, mubah ieu buruk. Mending diala buahna bae. Kan sukan bisa buahan deui. Duh, gini bareng baru ya. Gininya. Bocor riu mah duh. Apa sih jamak kenaon dinya. Ini ngelacau ditaekan. Benerna nu gelo si uing apa jama itunya. Mang, kenaon di? Kenaon, kue kalacau ieu. Ngelacau ditaekan geuning. Ngelacau mah dituar, Mang. Ulah. Ih. Ulah. Ay, ulah ih. Ulah. Ih. Ay, ulah ay. Ayo, aku jadi kiper yuk. Oke. Tendangan Kapten Subasa. Iya. Ih, jangan ditendang. Aku takut yul. Kamu aja deh yang jadi kiper. Aku yang nendang. Ih, maneh mah. Geus atuh yuk. Sok Sebrot, keluarkan kemampuan maneh. Yo, kiper Wakabayashi, kiper panghandalna. Yo Wahyu rasakan jurus serigala memburu domba ya. Aduh. Naon sih ieu? Rehayan. Maaf. Dari nasi teh sapiraha, tapi bauna ieu. Tah. Yo, si Sarwan nih ngejar-ngejar kita ya.
dalam mimpi. Heueuh nya. Apa peda urang bae teh nulungan manehna pas keur loncatan jurang. Bisa jadi Yul, kita kan yang serikeun bukannya nolongin. Terus urang kudu kumaha ieu? Kita kudu minta maaf Yul. Kumaha carana minta maaf ka Jamang Spasi? Maknya urang kudu pae heula. Embung. Urang macan siap, can kawin. Bukan gitu caranya Yul. Begini nih. Moal neangan rosok ieu enak mah. Ek nungguan budak nu kamari. Kajeun lah cang menang rosok ge. Nu penting katimu si beungeut gaang. Sigana mah sok liwat dieu yeuh budak ge. Tungguan kurang lah. Jang, mana budak bedannya? Sok liwat dieu. Oh, pan. Saha atuh Mang? Arana saha? Bieung lah arana mah. Pokona mah goreng. Bumbu ketana siga gaang. Mang, di dieu mah nu beungeut tanah goreng loba, pan. Beungeut mangge siga panci copong. Oh, henderong sok di mana kurang? Jar. Basta, awak mana siga drum aspal. Udah sampai nih Kak. Wah, di mana yuk, Neng? Kita ada di Taman Dana Raja Sepat Nunggal Kak. Oh, di Taman Dana Raja. Ayo tuh sang keliling. Ayo Kak. Taman Dana Raja ini Kak berada di Desa Sepat Nunggal, RT 2 RW 1, Dusun Balong Gede, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Jaraknya sekitar 9 km dari pusat kota Majenang. Oh, gitu, Neng. Iya Kak, di sini juga fasilitasnya sudah lengkap loh. Ada taman bunga, penangkaran burung, spot selfie, budidaya tanaman hidroponik, pasar tradisional, dan masih banyak lagi Kak yang lain. Wih, mantap atuh. Iyalah Kak, mantap. Taman Dana Raja. Serunya, Neng, jalan-jalan di Taman Dana Raja. Iya Kak, seru. Tapi ya suku nggak staragel, Neng. Dia sang istirahat. Ayo Kak. Yuk. Neng, kuring nanya. Neng daek sih, kabarangan yang jama siga kuring. Kuring kan goreng, miskin, hirup deh. Karena kakak itu baik.
nggak kasar, nyenengin. Ya walaupun goreng sih. Tapi kakak itu ibarat belum sampe, walaupun luarnya tutung, Tapi bukan, Neng. enggak kak, jagreg. Kak, aku mau beli minum dulu ya. Neng tusah, bing bae nu meuli. Bener, kakak yang mau beli. Ya udah, aku tunggu di sini ya kak. Kumaha Beb? Ausin Taman Raja. Muhuna alus. Beb, ama ngaresari sih pisan si papatong sawah. Saha pepatong sawah teh, A? Sade ya tulah mulain si Sarwan ontohod mah. Hayu yang ada ketan Beb. Kenyawan apa manehna berusul jeung saha? Yo, Pahri, jama pang sugihna. A, ayeuna Asarwan geus moal mungkin ngadeukeutan Neng deui. Asarwan kan geus paeh. Hah? Si Sarwan paeh? Alhamdulillah. Eta kan udah pika hayang ku AA. Heula Beb. Mumah tibaret atuh nya paehna. AA bunga kan? Sok seuri sapuasna. Beb, kemana Beb? Ke kamar mandi, A. Oh, yang geus anu mani dia nya. Alhamdulillah, sareng paeh alhamdulillah. Loh, kok kakak masih di sini? Duitna, Neng. Ya, Mang. Makasih. Asarwan? Neng Tera. Teu mungkin. Ieu pasti lain Asarwan. Asarwan kan geus paeh. Sok geureuy Neng mah. Paeh tek saneng, tadi masih hirup. Lain. Maneh pasti lain Asarwan. Maneh pasti ngan mirip pungkul jeung Asarwan. Neng, moal aya jaman nu mirip si Gawing mah. Kan Neng mah hiji-hijina di dunia ieu. Heeh nya. Asarwan kan makhluk langka. Tapi cenah cek barudak Asarwan geus paeh. Cek budak saha, Neng? Cek si Wahyu jeung si Sebrod. Cenah apa loncat kana jurang. Bohong barudak mah, Neng. Buktina ieu Wing masih hirup. Dasar budak nganjeun berita hoak we bisana. Eneng sedih pisan ngadenge Asarwan paeh. Sampai teu bisa sare, teu ngeunah nginum, teu ngeunah dahar. Pasti pikirkeun Wing bae nya. Lain daharna eueuh deungeuna. Alhamdulillah atuh mun masih hirup mah. Berarti Neng masih bisa ngerasakan kenyamanan deh jeung AA. Neng, geus lah ulang ngomong kuno kitu. Neng kan geus arek kawin jeung tukang rentenir. Percuma ngomong kitu ge. Tapi sebenarnya kok lama banget sih? Aku nungguin loh. Hampura Neng. Kak, ini siapa ya? Oh iya teh babaturan Neng. Oh, babaturan. Kenalin, aku Mila, pacarnya Kak Sarwan. Dia kenapa, Kak? Kenapa Neng? Si Bebeb lila-lila tuh ini nya ke kamar mandi teh. Naon nih lok? Susulan nih ya? Susulan lah. Beb, kemana Beb? Tungguan Beb ya, Beb. Masih di dia kene, Mang.
Nol mana? Urusan mana ieu mah? Bantu balik. Balik. Sarwan, ngampura Sarwan. Kemarin kami ngandolongin kamu. Heuh Sarwan, mana ulah nyingsieunan kami deui. Mana mah boro-boro geus paeh, keur masih hirupna ge geus mataksieun. Yang gitu, ntar jadi tambah marah. Heuh Sarwan, tadi mah prage heureuy. Iya Sarwan, kami minta maaf. Jangan ganggu kami lagi ya. Tentuin. Ay, kenalan lo kutu budak jeung jurang. Wing nyaho. Cek barudakan, wing pajarkeun paeh. Cailan we ah. Hei Wahyu, hei Sebrot, keur ngararu naon maneh di dieu? Nanti Sarwan nembalan. Kemana dia yang jawab? Kamu takut. Ampura Sarwan, barato kami teu nulungan maneh. Hei budak, mana dihampura ku uing. Tapi aya syaratna. Maraneh kudu madawagan hejo ka dieu. Hah? Dawagan hejo? Ulah poho digulaan, tapi kajenuk teuing bisi diabetes. Oh, Sarwan, kayak ku kami pangmawakeun ka dieu. Kela-kela. Langsung dipeseknya di dewa bedog. Heuh Sarwan, heuh. Kerengan nih mang. Keur nungguan jama. Oh, nungguan jama. Ada tuku kelongnya mang. Reketek. Duh, ini sudah kumbang dulu ya. Tama paling ge busina kabasuhan. Jelas tuh pangnderogeun mang. Yo, sugan bagus di beredogan mah. Hantu si Sarwan mau nyingsinan deui. Heuh Brod, tapi asana aneh cek wing mah. Maknya jurig sieun diabetes. Tapi heueuh nya. Emangnya di dunia jurig aya diabetes juga? Wah, ieu mah anu teu beres ieu mah ya. Hayu suang di jailan bae. Ayo. Nih, pakai ini dulu nih. Iya, kamu yang nuangin, aku mah nggak bisa. Ayo, anuan uyahnya yang banyak yuk. Terus yuk, yang banyak yuk, terus. Noko cek. Ya, ngebudah ke sumur. Ieu geus hayu gewat. Ya jurig Sarwan dawegana. Wih, asik. Bukan ya, euy. Tuh lihat tuh. Tuh, Lin bener cek uing ge. Wah, eueuh sih kana budak. Bak. Si naon ieu sih? Asup teh bajing. Ih. Oh, awas mana budak. Rasakan ya. Ya budak kemana nya? Ditungguan kurang isuk teu liwat-liwat. Geus kencot, tiris, menang rongsok henteu. Apes ieu mah. Eling
umat muslim muslimat hayu urang Budak, ada. Mang Marane nyaho budak anu bobogotan segang teu. Siapa yul? iya sahanya Mang, ieu mah eueun nu siga gaang mah. Aya lagi nu siga kadal. Siga kumaha budakna? nya disebut kaset teu kaset disebut goreng da puguh heueuh Sarana Arana Sarwan, Mang. sok liwat dieun teu budakna. Oh sok, Mang. Tungguan bae di dieu. heueuh tungguan bae di dieu mang ayo berat urang mah sok ngaji dicarekan ku Pak Ustad Ayo. Oh, Sarwan arna teh. Tungguan pokona mah kurang di dieu. Yang sabaraha nya? Geus diwacan ya budak. berat Lampung geus dipareman can Udah, tenang aja. berat itu si gajah tadi geuning Iya, kok masih di situ? Yuh, udah malam. Ayo pulang. iya tuh Aku takut. Bapak bagian ronda kalamuriang uing bae kudu ngawakian lah ke rumah piris deh ya sah eta nu ngajohe teh wayah kieu curigakan yo Mang 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 udang Mang Mang udang ih Teh, eta nu tuh besek nya naon di? Ajian gorengan, Dek. Jeung kaundangan, kan enang geus musim hajat. Oh. Teh, gorengan asaron masih hirup. Tuh bener, Dek. Enya teh, kamari Dede papanggi asarwan masih hirup teh, masih utuh, canya dibugang ieu. Terus kamarnya kabar bunuh diri sih kumaha? Ah ieung teh, barudak mah bohong meureun. Syukur atuh, Dek, lamun si Sarwan masih hirup mah. Enya teh, tapi ayeuna asarwan geus jeung nu lain. Maksudna jeung nu lain kumaha, Dek? Asarwan geus bogoeun bebene teh, arana Mila, geulis nya pantes sih mun asarwan bogoheun ge. Kela-kela. Dede cemburu. Cemburu. Dede bogoh kasih Sarwan. Ah henteu teh. Ulah bohong, Dek. Katempo tina raut banget Dede ge. Amun Dede cemburu nala si Sarwan jeung nu lain, berarti Dede boga perasaan lebih kasih Sarwan. Emang katemponya teh. Katempo lah, Dek. Tapi kan Dede teh bisa gitu. Dede kan geus arek nikah jeung si Akang Rentenir. Nya sih teh. Tapi kan Dede erek nikah jeung si Akang Rentenir lain peda cinta, tapi peda Dede terpaksa. Heeh sih, Dek. Tapi kan Dede kudu boga pilihan. Pilih nu terbaik jeung Dede. Soalnya Dede sorangan kan nu nyaho.